tiasa ngadaukeun dongeng Sunda Dora-Dori I love you kaum kasadayana supados nyang kolong tinggalna waktos Bah Eyon Bah Onyon oge nya mohon nangukeun oke aki sareng si ibina di salamanya kinana nyangakeun nya oge sadayana weh Jepri oge didago geber beraya. Aceng Japrut anu geus ngajanteng deket ka Jakawanara harita terus milu mairan caritaan. Terus terang nu saela ieu babarengan jeung Jakawanara teh kuring jeung Aceng Japrut. Bener teh. Terus terang sok sanajan jeung Manggali karek pangi ayeuna. Tapi Jaka minde ngobrolkeun ngeunaan Manggali. Bener teh. Terserang kedatangan Manggali ayeuna patut disyukuri lah ku Aceng mah. Sabab tarung anu ngabayakeun jiwa bisa dieuleunkeun. Bener teh? Jadi yang Aceng Japrut selama ini teh membaturan Aden Angling. Ya kalau begitu mah ya menjadikan syukur alhamdulillah atuh. Sekarang bisa ketemu dengan Manggali. Nah sekarang coba dijelaskan ya kenapa bertarung dengan Den Sandika. Harap diketahui Manggali teh sudah terhitung lama juga babarengan dengan Den Sandika. Begitu tah Den Angling. Secara singkat harita ku Jakawanara terus dicaritakeun ngeunaan sabab musabab pangna tepikeun katarung jeung Sandika lantaran menang katerangan Tirasanti teh ya. Geus ngarasa cukup mari kateranganana harita Jakawanara mungkas caritanana. Tah kitu sabab musabab pangna abdi tarung jeung Sandika teh Manggali. Terus terang tadi ku Aceng ge Jakarta geus dibere pengertian. Leuwih hade didengekeun heula katerangan ti Sandika bener teh. Terus terang ayeuna mah giliran Manggali anu kudu mere katerangan ka Aceng Japrut ka Aceng jeung Jaka kitu. Maksud Aceng teh lantal Manggali babarengan jeung Sandika. Jadina kumaha sabenerna kaya Sandika jeung Rasanti teh bener teh? Ya menjadikan betul sekali apa yang dikatakan yang Aceng barusan. Betul. Akan tetapi masa iya mengobrolnya harus menjarantang seperti ini. Malah ada baiknya kalau Den Sandika juga memiluan untuk meriung berempat. Untuk kemudian menjadikan jelas semua permasalahan yang menyangkut Nyimaslan Santi dan Den Sandika. Geus kitu mah harita Manggali terus ngageruan Sandika. Saterusna opatan ngariung dariuk dina hanapeun tatangkalan. Manggali harita nu ngajelaskeun ngeunaan kasalahpahaman di antara Sandika jeung Rasanti. Sakumaha anu geus dibahas ngariung jeung Sidugul teh. Jakawanara jeung Aceng Japrut ngabandungan penuh perhatian kana guaran caritana Manggali dina waktu harita. Sanggeus ngarasa cukup mereka teranganana harita Manggali terus mungkas guaran caritanana. Nah, jadi begitu Den Angling. Hanya saja yang menjadikan Manggali dan Sandika juga jang dugul hanya lu teh sebab Nyimas Rasanti entah sedang kemana. Makanya sama Den Sandika juga Manggali dan jang dugul sedang di tiangan ini teh Den Angling. Jakawanara alias Jaka Sinangling netep ka Sandika betus nyarita. Ari sugan akang mah henteu kitu kaayaan anu sabenerna. Mun kitu mah ka Sandika hampura Sandika. Akang anu geus ngalakukeun tindakan anu salah. Anu akhirna tepikeun ka tarungna sagarupa. Kitu nanti lantaran akang ngarasa milu nyeri hate. Anu jadi adi dinya nyeri sakaya dihampura akang Sandika. Mohon sami-sami Kang.
soksana sabdi ge sami tadi tos lancang ngebankeun panarajang sagarupi dilakukeun ku abdi teh memang ngabela diri eta mah Kang. Terus terang ayeuna mah kan jadi jelas sagarupanya nah teh. Jadi anu kudu dipikirkeun ayeuna mah ngeunaan yang Rasanti bener teh. Terus terang kudu bisa gancang kapanggih ini mah Rasanti teh. Sebab Rasanti mah kan canyaun ngeunaan masalah kasalahpahaman di antara Rasanti jeung Sandika. Bener teh. Terus terang ayeuna mah giliran jaga lah anu kudu ngajelaskeun ngeunaan kasang tukang sabab musabab. Tangna ayeuna bisa jadi seperti begieu. Dan diri manusia wanara. Jadi ayeuna mah giliran jaga lah. Emang bener gitu Kang Aceh. Jadi ka Manggali gitu di ka Sandika ayeuna bakal dicaritakeun naon sababna kayaan beceri boga ciri manusia wanara seperti kieu. Harita Jaka Wanara alias Jaka Sinangling anu ngajelaskeun ngeunaan kasang tukang jeung sabab musabab pangna Jaka Sinangling kaayanana robah jadi manusia wanara seperti kitu saterusna ngeunaan karep pamaksudan pangna datang ka Talaga. Harita Manggali jeung Sandika ngabandungan kalawan Daria pinuh perhatian karena guaran caritana Jaka Wanara. Sanggeusna ngarasa cukup beri kateranganana harita Jaka Wanara alias Jaka Sinangling harita mungkas guaran caritanana. Jadi gitu sabab-sababna. Pangna kayaan diri abdi robah seperti kieu dina ciri manusia wanara teh Manggali. Ya, sungguh menjadikan suatu peristiwa yang betul-betul apa itu merupakan suatu ujian juga ini mah bagi Den Angling. Sungguh tidak menyangka apa itu Den Angling akan merandapan nasib seperti begitu. Aneh saja tadi ketika Den Angling sudah mengepel mustikanya seperti kata Den Angling dengan minum mustika Tita Talaga Warna, maka keadaan Jirim Aden akan menjadikan pulih kembali seperti semula. Den Jaka Wanara naik napas panjang bari terus nyarita deui. Memang sakumaha tadi dicaritakeun ku Sang Hyang Bagaswarna. Waktu muncul nemungkeun Jirim caitan geus cukup jelas. Di antara para jago jeung jawara undara tangka Talaga Warna teh saurang ge moal aya anu bisa menangkeun eta mustika. Sabab eta mustika iwarti ku anu boga hakna anu bisa menangkeun eta mustika. Anu mata kaina mah urang geus teu kudu boga pikiran hayang abdi milik mustika Tita Talaga Warna lah. Anu penting keur urang ayeuna mah yang Rasanti kudu bisa tepikeun ka panggih. Bener teh Sandika? Mohon leles kitu Kang Angling. Mudah-mudahan we masih kena aya disabudeun ieu Talaga Warna. Abdi memang tos teu sabar hoyong geura Barumbang Timur Sang Rasanti ieu teh Kang. Abdi rumaos lepat salah sangka ka Rasanti. Justru cek Kakang Aceh mah justru Sandika teh kudu ngarasa bersalah ka Rasanti sagarupa. Bener teh. Terus terang kejadian nu kahandapan ku Sandika jeung Rasanti sabab kangaranan salah paham kan aya di dua pihakna. Aya di dua pihakana, bener teh. Terus terang Jaka jeung Kang Aceh ge kudu milun yang Rasanti mun kieu mah. Bener teh. Jaka Wanara ngahulang sagedeng siga nu keur mikir, teu lila terus nyarita. Memang bener Kang Aceh. Urang kudu milun yang Rasanti. Engke mun teh Rasanti geus kapanggih. Akang rek langsung we mere pancen ka Sandika. Sandika kerung neuteup ka Jaka Wanara alias Jaka Sinangling bari terus nyarita. Bade masihan pancen kumaha kitu Kang Angling teh? Coba jelaskeun Kang. Akang mere pancen supaya Sandika jeung Rasanti datang ke babakan Paning Triman. Nyatana nepungan ka Amarawing Katut Ibu Saraswati.
bikin berendih kanu jadi kolot sangkan diresmikan nyata ngahiji ngalaki rabi ngenaan keayaan akang mah sigana kudu dengan cara jeung upaya anu sejen sangkan kayaan ijirim pulih di kaasal bari sakalian rek neangan laratan anak jeung pamajikan akang duka aya di mana sarta kumaha nasibna ngan akang ti dieu mah rek terus mulang heula ka kampung kahuripan nyatana hayang nepungan heula mang yang Aden katakan memang betul sekali Den. Diharapkan besok Nyi Mas Santi sudah bisa ketemu gitu. Dengan demikian kalau besok ketemu mah ya manggali sama Den Sandika juga Nyi Mas Santi akan langsung membujung ke kampung kahuripan. Juga kalau begitu mah danglinya. Ya gitu hade mang. Anu jelas abdi jeung Kang Aceng mah ti dia langsung ke kampung kahuripan heula. Kumaha Kang Aceng teh naon mun urang ka kampung kahuripan heula? Serang ke Kang Aceng mah is oke lah, bebas saja. Kumaha jaka we lah, benar teh. Terus serang Kang Aceng mah kan teu boga kabeberat. Teu ninggalkeun keluarga. Jadi rek mana heula oge ya up to you lah, terserah kumaha jaka we lah. Dina sajaroni ngobrol harita Sandika ngomong dina jero hatena. Kapan ajen pangarti ilmu silat Kang Angling? Aya disalureun ilmu silat nu kacangking kudu di aing. Untung nate ulin karuhunan jeung jurus balaga digdeug. Anu kacangking kudu di aing geus anu diloncatkeun. Sarta disampurnakeun ku Ki Buyut Debleng. Untuk itu matang tumual mampu ngimbangan panarajang Jaka Sinangling. Malamun tadi tidak datang manggali mah satusna Jaka Sinangling ngagunakeun ilmu pamungkasna. Wah, bisa dipastikan aing bakal ajaling pati. Ari sugan teh lain Jaka Sinangling manusa wanara anu ngaran Jaka Wanara teh manggali ngaret ka Sandika beritus nyarita. Jadi sekarang mah kita mendingan ngeriuh lagi yaitu untuk meneangan laratannya Nyi Mas Santi Den. Siapa tahu bisa menjadikan cepat ketemu ya Den ya. Jadi kita menjadikan berpencet saja mencarinya ya supaya nantilah cepat-cepat ketemu itu sindennya dan alingnya. Ya kan abdi jeung Kang Aceng anu kabelah kidul mang. Ngan geus wanci isuk-isuk mah abdi jeung Kang Aceng bakal kebat mulang ka kampung kahuripan heula. Jadi menang sababaraha poe mah abdi aya di kampung kahuripan. Iya, siap lah kalau begitu mah Den. 86. Sekarang mari kita mengereuh untuk mencari lagi Nyi Mas Santi Den. Geus kitu mah Sandika jeung manggali harita arini rek neangan deui laratan Narasanti sedengkeun Jaka Wanara jeung Maacek Jeprut harita geus calengkat nangtung rek terus ini. Tapi jadi katarik perhatianana ningali Sar Kadet Jago Cikelet anu datang nyamperkeun. Sangeusna deukeut harita Aceng Jeprut anu leuwih cara nyarita. Terus terang di dinya teh kan Sar Kadet Jago Cikelet teh bener teh. Dirinya kan anu tarung terus ngahrup Jaka Wanara kan. Duluna si Aceng bener teh. Ini kan duluna si Aceng gitu teh. Terus terang kedatangan didinya dina waktu ayeuna rek naon deui Sar Kadet. Wajar kan mun si Aceng menanyakan beginu. Jaka Wanara milu nyambungan kana caitana Aceng Jeprut. Kumaha aya naon betetang nepungan deui ka kuring geuningan. Masih kene penasaran rek teruskeun ijen jajarten atau kumaha ieu teh? Akang rumah salah. Terserang ngomongna tong gegerenyaman kawas kitu. Ari gerenyaman lila anu kahartina saeutik. Teu kadenge jelas rek kumaha bisa kaharti.
sakur kadenge tungtung wungkul bener teh. Terus terang didinya ngakangkeun kahati lah da leuwih kolot. Terus nyebutkeun rumah sasalah kahati oge sih. Tapi omongan nu sajena teu jelas. Teu jelas kadengena gegereumanan naon eta teh. Akang hampura Jakawanara. Baru tendang itu. Jangan ditendang itu soal bodoh sedar. Rekaman ayeuna. Jakawanara seri leutik betus ngajawab. Kuring jeung Kang Aceng lek yang heula nu jadi adik. Terus engke isuk-isuk rek kebar lumampah mulang ka kampung kahuripan gitu. Ngeunaan kasalahan nya urang si hampura we Kang. Da puguh tadi mah urang memang pada teu bisa ngadalikeun diri. Paman jaga korok teh no dan Kang Kadet milunya serang kan kudu jelas heula maksudna kumaha Kang Kadet milu teh rek milu ka mana jadi kudu dijelaskeun heula ngarah puguh ka artina bener teh sok jelaskeun Jaka jadi warga kampung kahuripan Jakawanara ngaret kaceng jeprut ditus nyarita. Jadi nu harti ku Jaka mah aya Kang Kadet teh hayang milu jeung urang. Terus hayang jadi warga kampung kahuripan. Itu apanya maksud Kang Kadet teh nya? Sar Kadet jagot sikelet ungeuk ngabenerkeun kana caitaan Jakawanara. Harita cenah jeprut terus mairan dicaritaan. Tapi itu serang kan kudu jelas heula alasanana pangna boga maksud seperti kitu teh. Bener teh? Terus serang tadi kan geus dicaritakeun ku Aceng ka Kang Kadet bener teh? Jelaskeun heula alasanana naon sababna make hayang jadi warga kampung kahuripan. Pasti kan aya alasan anu kuat. Bener teh? Nu matak jelaskeun kumaha panjang lebarna gitu jeung nadi eta gegereun menyemanana atuh nu kaharti atuh. Ari geureunya mana lila anu dijelaskeun saeutik. Sudah jangan di sini lah. Urus di bolen tak. Itu ditang. Warga singena dah. Abis kitu alasan nama Jakawanara jeung Aceng jeprut si lelet bari ngueun siga nama. Jakawanara anu harita nyarita deui di Barujang Seuli. Itu alasan kumaha ari Kang Kadet kuring jeung Kang Aceng teh cerikna dengdek we jeung dirancukeun ieu ceuli teh tapi boleh teu kali ngejelas gegernya mana naon eta teh rek kumaha bisa kaharti eta dijelaskeun ku Kang Kadet teh cuma da sesuna kumaha cipecu mau jeung cipeju menjajada hirup nyerangan. Jadi gitu dah Kang Aceng ya Kang Kadet hirup nyerangan cenah lain eta ku jeung cipeju segala rupanya ya urang geus kudu hayang nyaho naon sababna hirup nyerangan da dijelaskeun satekel keboge anger we anu bisa kadenge jeung kahati mah ukur tungtungna wungkul. Jadi hari kerja kama tengah rasa kebenaran, kan keberatan lah karena kerapa maksudan ya Kang Kadet. Hari cek Kang Aceng kumaha ya? Serang Kang Aceng ke pada dasar nama tengah rasa keberatan sih, is okay. Tapi kan kudu jelas heula kumaha latar belakangna kahirupan Kang Kadet bener teh. Terus serang teu keberatan kan? Mun ku Kang Kadet caritakeun secara panjang lebar. Kumaha pengalaman salila makalangan dunia kajawaraan bener teh bisa kan muntong digerenyemkeun langsung itu 2 poin beka harti semua datang bantu merangal kejahatan Aceng jeprut nepak karang balik nyarita anjir
Terus serang kan sugan teh gitu pengalaman selama kalangan dunia kajawaran teh. Terus serang meleleh jeung eces gitu mereka terangan anak. Terus serang mun lila teh ngobrol jeung sarkadet mah beneran asina celi urang teh bakal coplok bener teu. Anu mata cek jaga ge tong hayang nyaho kumaha kasang tukang kumaha pengalaman Kang Kadet. Nah tetep anu kadenge jeung ka harti mah tungtungna wungkul Kang. Jadi kesimpulan nama Kang Kadet teh boga tekad ngabantu ka urang nyaeta merangan tindak laku kajahatan. Itunya Kang Kadetnya. Bendak darang dice sama dedah bedun benci wallalah jadi cukup ulah teruskeun Kang Kadet. Jawaban ku ungeuk ge cukup lah. Jadi mun kitu mah urang ngeriain we lah neangan santai lah nya. Sebenarnya geus. Syukurlah mun kapanggih mun dina dan oge isuk-isuk mah urang kudu terus mulang we ka Kampung Kahuripan. Tapi naon Kang Kadet? Kalau kejen pecen kumaha? Selepetin dadak gedin sabab ku kitu kieu engke sandi ka jeung manggali ge bakal datang ka Kampung Kahuripan. Geus kitu mah harita jakawanara jeung Aceng Jeprut katut Sargadet jago cikelet terus arinit ninggalkeun eta pertempatan. Caturkeun penting harita baracakra di paguron Lintang Jagat. Kelumangsung pesta hiburan ronggeng gunung. Kiwarangkas mereka bebasan pikeun suka-suka. Teu matak aneh mun loba anu ngarinum tuak terus jadi marabok. Sangeusna ngayakeun upaya ikrar sumpah ti 10 urang pupu paguron jeung 10 urang deui jago jeung jawara anu harita pada nganyatakeun diri bakal tunduk patuh kana parentahna Kiwarangkas. Sakaligus ngagabungkeun diri aya dina pangaruh jeung kakawasan Kiwarangkas pupuhu paguron Lintang Jagat. Geus beres kitu harita Kiwarangkas ngayakeun riungan khusus di Balai Sawala. Kiwarangkas diuk dina kursi khusus sedengkeun anu sejenna mah harita dariuk sila di handap hempak merbayaksa. Nyai Kintamani jeung Purbaya mah narangtung dihapit atawa ngahapit Kiwarangkas anu diuk dina kursi. Nu diuk sila di panghareupna mah Ki Hambaraka jeung Guntara. Kiwarangkas bari nyekelan lumur awi anu deui situak. Harita dina mangsana Cumarita ge sok dicelang nginum tuak heula. Teu matak aneh mun panonna ji semu beureum jeung rada gedeg. Kitu deui kayaan Ki Hambaraka di gigireunana aya cangkir awi nu deui ku tuak. Sedengkeun di tempat hiburan ngagemurung acar ronggeng gunung. Kiwarangkas anu harita keur Cumarita. Belakok. Jadi kasih lain sakabe diusahakeun anu can jadi pupuh lembur kudu jadi pupuh lembur. Jadi setiap pupuh paguron kudu bisa sakaligus jadi pupuh lembur. Jadi kuayana gitu beneran kudu dilaksanakeun eta parentah ti dewek. Kuakna enak kapake ya ku dewek Hambaraka. Ameng. Anya benar bangsa. Memang karasa ngajedakna kana siahna oge ya. Duh. Pokona mah bisa aya tugas khusus mah sok we rek marentah naon. Ameng. Pasti parentah ti pagarsa bakal dilaksanakeun. Pokona mah ieu si Sargun pasti bakal milu ngabantu. Ameng. Beneran asina pagarsa. Beneran teh Sargun. Ki Hambaraka ngareta Guntara anu diuk sila digigireun belah kencana. Guntara ngajawab lalahunan. Punten. Eta arakna ulah hantam di lagu katu pagarsa. Eta panon tos belum gitu olah.
Cetan punten jika tinggalin aku abdi mah pangarsa tos ada gede gitu ya. Tos play ya. Abdi mah 2 regot gitu cakap ah. Tapi punten ya pangarsa mah luguk deui geuningan. Nah isi lain amoy. Dewek mah teu mabok sargun. Masih kane sadar, masih kane kontrol sete. Moal ka pangaruhan ku tuak dewek mah beneran sargun. Jadi si lain anu ulah mabok mah isi dewek lempang ngagaleong digoneng ku si lain gitu amoy. Kiwarangkas harita terus nyarita deui ditujukeun ka Ki Hambaraka jeung Guntara. Pur balakok rek mere parentah ka si lain duaan Hambaraka jeung maneh Guntara kudu datang ka kampung kahuripan euy. Ajakan sababara urang jago patalukan dewek anu jadi pupuhu kampung kahuripan kudu jalma ti pihak urang euy. Alah ladang ajelak kau kana sirah euy. Jadina pupuh lemuna kudu diganti ku pihak urang. Beneran pokoknya mah ya perintah dewek bisa dilaksanakan ku si lain duaan. Jadina kudu dilaksanakan ulah sang tilang mangkaning euy. Dewek kisah da goyang ya Hambaraka euy. Amoy. Emang bener pangarsa. Pangaruh tua geus mimiti karasa amoy. Jadi kitu tah parentah nanti pangarsa yang mulia Kiwarangkas. Anu matak sargun euy kudu bisa dilaksanakeun ku urangna. Amoy. Aduh aing rada pray oge euy. Lunglang sirah euy. Duh. Ubaran kitu ku tutut euy. Duh matak sabali ge ulah ditakar teuing hidung tuakna pangarsa. Punten abdi ge kaget oge ya ditugaskeun kudu ka kampung kahuripan mah. Urang kudu bisa ngagantikeun pupuh lemur ku jalma ti pihak urang. Duh punten saha nu bakal ditunjuk jadi pupuh lemurna kudu jelas heula atuh pangarsa. Kudu jelas heula eta. Punten ya tong aduh pangarsa tong ngaluguk deui atuh sakitu pangarsa tos edeg deh. Tos pangarsa tos. Amoy. Ijing si lain montong ngatul ka dewek sargun. Bisa diguleno ku aing anjir. Amoy. Pangarsa yang mulia. Jadina sahaya kira-kira nanduh geus palagi yeuh nikmat kana sirah ngajedud. Aduh. Sahaya kira-kirana anu amboeng maksudna jalma ti pihak urang anu bakal dipercaya jadi pupuh lemur di kampung kahuripan nu pangarsa. Duh amboeng deui apaan ieu mah jadi nanti pokokna mah kudu jelas bagaimana untuk ulu kujurnya. Meskipun yang amandemen itu blokade lah bisa menimbulkan pangarsa tos sawitan ngaco pangarsa. Ya si lain tong ka mana kada sargo sate. Amoy. Kudu jelas lah pangarsa yang mulia. Yang mulia kudu jelas lah gitu tah. Bagaimana untuk menjorak gitu apa terjadinya suatu huru-hara yang menimpa andai kata gitu tah. Balong dibedahkeun. Kiwarangkas ngareret ka para pupuh baguron. Geus kitu terus ngabagikeun paneutepna ka Ki Hambaraka jeung Guntara bari terus nyarita. Dewek moal bisa nunjuk ka salah saurang pupuh baguron euy. Anu geus jadi patalukan dewek. Sabab maranehna bakal ngalaksanakeun tugas ti dewek anu sarua. Gelap euy. Ngeunah duakna euy. Duh. Hebat ge nu ngaracikna euy. Jadi maranehna sarua kudu jadi pupuh lembur di pilemuran nu sejena.
nama dewek percayakeun ka si laing weh Roma Hambaraka. Aduh, jadi si laing anu kudu jadi lembur kampung kahuripan. Jadi si laing kudu is duning duh anjil geus mebingki aloh geus ngajedagi kana hulu kudu is duning papadana belakok eta keputusan ku dewek laksanakeunnya arti amoe ugoe karti pisan banget sayang mulia duh pokoknya mah tua bakal tugas bakal dilaksanakan amoe duh nikmat ke play duh sanajan dina kayan dua lengan kengkong tapi bakal jadi pupulambul kahuripan amoe dijamin bakal lancar aman terkendali gitu dah 86 Guntara milu nyambungan kana caitana Ki Ambaraka benetep kaki warangkas. Aduh punten pangarsa mulia sakumaha disaurkeun ku pun guru abdi tangtu bakal ngabantu sakuat tenaga sangkan kampung kahuripan aya dina pangaruh sareng ka kawasan salira anu mulia sanes bae bakal ngawasan dunya kajabaraan. Namun setiap lembur, setiap daerah kedah aya dina pangaruh sareng ka kawasan pangarsa mulia. Punten eta mah anu ngalepatina emutan abdi gitu. Upami dugikeun ka kitu sami sareng satatar Sunda aya dina pangaruh sareng ka kawasan saira pangarsa mulia. Satu seribu gitu. Benar terlalu disaitakan gue selain tegur. Cita-cita dewe memang dengan saukul bisa ngawasal dunia kajarawaan nama bungkulan. Pemikiran si lain rupa dorongan tukang es dorong. Duh salah dia. Mangrupa dorongan ke dewek. Katar Sunda memang hulu aya dina pangaruh jeung ka kawasan dewekeun. Koa si lain setuju panglas setuju apa lain keur babok anjing. Setuju lah pangarsa. Setuju benar dinya setuju. Nyakseni baka-baka. Nu aya dina riungan ngajawab meh bareng saur manuk. Ki Warangkas neruskeun dicaritanana. Saterus kadenya nu hal di dieu ulah ngira dewek maboknya, dewek masih kontrol anjir. Saterusna teh saukur kampung kahuripan wungkul. Dewek kungsi ngadenge ngeunaan dusun Panembong. Pupu lambur nanti adalah nanti nyata Megijet si Jali Sakti ambulannya tlongelakeun teh wewe keur mabok ceuk bejama masih kene kasu bedulurna si Keding si Rawing eta dusun Panembong ge kudu diganti pupu lemburna ku pihak urang deweng ge bakal nita sababaraha urang jagolah anu kuijan dewek bakal mampu melaksanakan perintah dewek pur palekok. Jadi sakali deui ka para pupu baguran nu geus ikrar sumpah bakal tunduk patuh kana perintah ti dewek. Mangga di antara si lain dalam lembur masing-masing teu cukup sakur jadi pupu bungkul. Tapi kudu sakaligus jadi pupu lembur. Siap si lain para pupaguron ngalaksanakeun perintah dewek. Jakseni siap moga siap pangarsa mulia. Masih kene aya lalancang dewek hareupeuna anu penting laksanakeun heula perintah deweknya engke dewek bakal ngolang si lain sakabeh pikeun riungan deui.
Enak masukin segitu lah weda waktu seep